Mama ya? Saya di dapur. Mah, Kang. cik pang nyalakan kopi ka dia. Aduh, asa haranahan kieu. Oh, sedap. Ya. Kalau dari belajar kan? Nah, Mama, hah? mama ini. Yo, bapana. Rarasaan mah urang geus rumah tangga teh geus lila saumur budak nu gede. Terus kumaha? Asa can pernah diajak jalan-jalan ku bapana teh. Batur mah di kamana diajak jalan-jalan ku salakina teh. Oh, itu menang baheula, zaman baheula gitu urang mimiti amprok. Nya, Gitu. Kela asa poho deui heueuh nya euy. Urang mimiti amprok jeung mama teh keur di mana nya harita? lain keur buburu di Oh. pagawean. Namanya asa nama harita keur buburu. Gitu. Da heueuh. Meureun geus jodona nya mah. Gitu. Nya, jodoh mah teh ka mana-mana. Lah, geuning apa? Ai jodoh teh kumaha? Teh ka mana-mana. Tah, gitu. Mantap. Ayeuna urang ngarumah tangga nya lilagina geus ulah ka mana-mana. Nah, Kapan jodoh ulah ka mana-mana? Cicing ieu. dasar eta mah nu teu boga duit. Kapan heueuh teu boga duit urang teh gitu. Geus atuh ayeuna mah lamun kitu mah urang ek nurutan batur. Buburu Kemana? nya ka kota gitu atawa mun teu kitu kumaha lamun kawin deui. C. Nah, apaan cenah ripuh? Kapan heueuh Boga ayeuna? hiji ge. Ayeuna hiji ripuhnya mah sugan we atuh dua mah. Aya kamajuan keur aku awewe dua teu bisa maraban laki hiji. Dasar. Terus tunjung nu kitu teh. Mah, apa kesini? Geus, kan tadi ek indit gawe. Gak usah pengahargaan cai. Geus jung tinggal mandi ka ditu. Ya, Dek. Ulah sing kawas AA nya. AA mah osok cacarek. Osok ngalawan ka kolot teh. Dede mah sing bager nya, sing nurut ka mama, nurut ka bapak. Ngeun? Mah, nurut. Jeung naon? Aduh, minimal mingguan. Ka mana? Alun-alun Cisaga. Ih, ari maneh duit jeung duit deh. Sakieu keur hararese duit. Iya tuh. Ulah dikabehkeun eta. Tih, kurang kere teu mahi aing ah. Dimahi-mahikeun. Aing tuh. Tela. Teu mahi. Ay, ka mana? Mana mingguan atuh ulin. Nyeri atuh. Lah, cicing. Mana udah letih keneh. Cicing tadi imah jeung mama. Ikut. Ikut. Mak. Mak. Si Mak teh kemana teh? Lapa balik kulit. Oke. Si Mak kemana? Tadi mah ayah dah. Ayo. Kulit lapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo mah tas di mana? Tas ngalayan. Urang lapan balik ulin wah. Dengan sanguan aya sang unggul. Ayo. Ayo mot. Tetangga Naon? ngalahirkeun, tas ngalahirkeun. Kan karena si ngahirkeun ni. Naon? Ih, ujang. Yeuh, Adek, ari ngalahirkeun teh ripuh sasatra ari awewe mah. Sasatna nalongkeun nyawa. Berarti Ngalahirkeun teh. berarti makin ngahirkeun ade asep. Lepas ke Jawa tuh.
aya nu leuwih ripuh. Naon? Dicare kanan ku budak bangon, budak Badung. Leuwih ripuh mah. Ampura tuh nya mah. Nya, Abi osok bangun sok nyentakan ka emak. nya di hampura ku mah ge. Gara kunaon atuh? Nya saharaneut. Teu parurun mah teh. Oh, jangan pariksa ka dokter atau ka manti. Pan teu boga duit. Jual atuh motor mah ade. Atuh ari ikhlas ade ngejual motor. Bae atuh da lah, mau ulin deui. Atuh aya ade jeung ulin di mana? Sama mau ulin rek diajar. Angga ade ngejual motorna. Ulah kurang 3 juta. Aya Ridho mah ade. Ridho lah, tong tambah emak we. Nya atuh da baheula bapa maneh eta meulina leuwih 3 juta. Oh. Heeh. Atuh. Rek ngejual motornya mah. Nya, Jung. Go. Waalaikumsalam. Dua tadi pinta puting-puting. Emang gak banyak kira dia nya? Oh, mana budongan sorangan. Ah, bener budaknya. Anak puting, bau. Oh, yang pegat di beging mana? Puting-puting kasih mana mana Pan, bisa? emak itu gering. 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 Terus kumaha? Jadi naon, Heng? Teuing paranas balik ngalayan. Terus mana reka mana nih kalau kayak gitu tuh? Pan motor itu yang dijual, mas bukan duit yang tertambah. Begitu guys ngomong ke emak biar Enggeus. reka jual motor. Oh ya kieu tuh. Oh, setengah puting anu ngajual motor. Ngajual tuh atuh da itu emak. Jual ke mana aing we ya kieu. Tapi ya ayang nyawa cobaan uji ka kasaka Mangkundang. Tamangkundang. Jeung ka ditu. Nya, Kan sugan aya. urang can narempo inuna ka ditu nya. Enggak sih ka mantri acan ka lokal. Ini can gimana? Kan teu boga duit na ieu jang mayarna. Oh, geus atuh lamun aya nungguan oi motor mah kalah ribuhan teh na tuh. Jeung mana eta tawakeun ka ditu ka Mangkundang. Geus wo. Yuk. Enak Kan urang yang mantri atuh. Urang ngomong undangnya. Heeh. Kita panggil di imah urang ka ditu. Urang jeung mantri. Tuluy we ka ditu sa. Lalila. Teu payo mah kari balik deui geus. Waalaikumsalam. Saged. Ya, puasa kieu ya. Oh, naon deui? Minang kana mah ieu teh keur teu parurun. Iraha deh. Tadi titas ngalayan di ditu. Kapal sipin sawe bieu barang liwat aya mau motor, njual motor cenah mah geuring. Gua kasamat henteu. Buka atuh ieu teh. Mentak mangneangkeun tah mantri. Oh, Pamariokeun atuh, Pak, Pak Mantri. Ayo tadi nak kemana deh? tujunya ba. Gages kawe deui. Entos. Kakarek sabaraha dinten. Belakang pan aya budak lah nungguannya. Aya wae penyakit keur usum tuh daina mah kan heueuh. Iya kan? Mangka hujan ngan. Ibu punten. Assalamualaikum. Salam. Pak datang Evan. Payu motor. Ayu. Syukur atulah. Payunya jam. Ayu. Syukur atuh alhamdulillah payu mah. Mangkundang kan beranya. Sakan deh. Tuh anu tadi anu liwat. Oh. Kawanan. Oh. Payu sakumaha? Anu nawar 700, anu nawar 600. Diberekeun cek mah belah. Ulah kurang 3 juta. Atuh payu eta dijual ayeuna sabaraha? 1,5 juta. Ning 1,5 juta sih. Naon bisa? Sanaon dijual motor dijual sanaon? Anu nawar 600, anu nawar 700. Teu dibikin cek mah teh. Ulah kurang 3 juta. Oh, jadi dijual terusnya sembarangan dijualna. 1,5 juta. Wah, stop nih. Ah gitu aya 1,5 juta jeung 700 loba mana? Kenapa 1,5 juta? Tak.
Pintar. Kayak mana lo masih setengah juta? Panjat si mage anu saletik mah anu jutaan, tapan anu setengah juta apa aya jutaan. Oh 700-500an. Gitu, Pak.